Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Al-ayah. Thumma qasat tuluy teuas naon qulubukum pirang-pirang hate maraneh. Ayyuhal yahudu hei ingat kaum Yahudi. Salubat tegas nama teuas itu qulubukum an qabulil haqqi tina narima hak. Min ba'di dzalika tina sabadana itu kajadian al-mazkuri anu dicaritakeun. Min ihya'il qatili tina buktina ngahirupkeunana anu dipaehan. Wama jeung perkara qablahu anu tetep samemehna itu ihya'ul qatil. Minal ayati tina buktina pirang-pirang ayat. Fahiya tah ari itu qulubukum kal hijarati eta tetep sapertikeun batu, sapertikeun pirang-pirang batu fil qaswati dina pada teasna. Au asyaddu atawa leuwih banget naonana qaswatan teasna minha tibatan itu hijarah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minal hijarati jeung saenyana eta tetep tina pirang-pirang batu lama yatafajjaru yakti ari batu anu mancer minhu tina itu ma naon al anharu pirang-pirang wahangan. Wa inna minha jeung eta tetep tina itu hijarah lama yakti ari batu yasyaqqaku anu beulah itu ma fihi eta tetep dina itu yasyaqqaku idghamu ta'i ari ngaidghamkeun ta fil asli dina asalna mah aya ta'an. Fi syini dina syin fayakhruju tuluy kaluar minhu tina itu ma naon alma'u cai. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa inna minha jeung saenyana eta tetep tina itu hijarah lama yakti ari batu yahbitu anu murag itu ma yang zilu tegas nama murag itu ma min ulwin tina tempat nu luhur ila asfala nepi ka handap min khasyatillahi tina lantaran sieun ka Allah. Wa qulubukum jeung ari hate maraneh kabeh la tata'assaru eta henteu narima tapakan wala talinu jeung henteu leuleus itu qulubukum wala takhsya'u jeung henteu khusyuk itu qulubukum. Wa mallahu jeung henteu ari Gusti Allah bighafilin eta anu lali eta anu malaweung amma tina perkara ta'maluna anu migawe maraneh kabeh kana itu mah. Wa innama yuakhiru jeung pastina ngakhirkeun Gusti Allah kum ka maraneh liwaqtikum kana waktu maraneh. Wa fi qiraatin jeung eta tetep dina hiji qiraah bitahtaniyati kumake titik di handap dua nyata ta'maluna dibaca ya'maluna. Wa fihi jeung eta tetep dina itu ya'maluna iltifatun ari iltifat anil khitabi tina wuku khitab tina mukhatab kana ghaib. Afatatma'una naha mikahayang aranjeun kabeh ayyuhal mu'minuna hei eling-eling jalma-jalma anu iman. Ayu minu kana yen ariman itu Yahudi ayal Yahudu tegas nama iman saha al Yahudu Yahudi lakum pikeun maraneh wa qad kana bari nyatana geus bukti saha fariqun aya hiji golongan taifatun tegas nama hiji golongan minhum anu eta tetep tina itu Yahudi ahbaruhum tegas nama pirang-pirang ulama na itu Yahudi yasmauna eta ngadarangu itu farik ngadarenge itu farik kalam Allahi kana dauhan Gusti Allah fit Taurati dina kitab Taurat summa yuharrifuna tuluy ngarobah itu farik hu kana itu kalamullah ngadenge kana kalam Allah tapi dirobah eusina yugayyiruna tegas nama ngarobah itu farik sagolongan ti Yahudi hu kana itu kalamullah mimba dima tina sabada mimba dima aqaluhu tina sabada yen paham itu farik kana itu kalamullah fahimu tegas nama ngarti itu farik hu kana itu kalamullah wahum bari ari itu farik ya'lamuna eta nyararaho itu farik annahum kana yen saenyana itu farik muftaruna eta anu jari jieunnan kabeh wal hamzatu
jeung ari hamzah lil inkari eta tetep pikeun makna ingkar sanes nanya sanyana nya afata pemauna tapi hamzah ingkari istifham ingkari aya latat mau tegasna mah ulah mikahayang aranjeun falahum tah eta tetep pikeun itu Yahudi sabiqatun ari anu geus ti heula fil kufri dina kakupuranana. Wa idza laku jeung di mana-mana nepungan itu jalma-jalma ay munafiqul yahudi tegasna mah jalma-jalma munafikna ti golongan kaum Yahudi alladzina ka jalma-jalma amanu anu geus ariman itu alladzina qalu tah ngararomong itu munafikil Yahudi amanna kana lapad amanna ditasdid nuna tuduh kana mutakalim ma'al ghair amanna iman abdi sadaya bi anna Muhammadan kana yen senyana Kanjeng Nabi Muhammad nabiyun eta nabi wa huwa jeung ari itu Muhammad al mubasysyaru bihi al mubasysyaru eta anu di al mubasysyaru anu dijieun pangbubungah anu dijieun kabar gembira sahabihi itu Muhammad bihi jadi naibul fa'il tina isim maf'ul fi kitabina dina kitab abdi sadaya wa idza khala jeung di mana-mana balik roja'a tegasna mah balik sahabaduhum sawarehna itu munafiqin ila ba'din ka sawarehna deui qalu ta ngararomong itu Yahudi ayruusahum tegasna mah pirang-pirang pimpinanana itu Yahudi alladzina nyata anu jalma-jalma lam yunafiqu anu teu munafik itu alladzina anu teu munafik itu alladzina liman ka jalma nafaqo anu munafik itu man nu teu marunafekna nyarios ka jalma nu munafik ti golongan Yahudi atu hadisunahum bima fatahallahu alaikum atu hadisuna nah nyaritakeun maraneh kum ka itu mukminin ayal mukminina tegasna mah ka jalma-jalma nu ariman bima kana perkara fataha nu parantos mukakeun saha Allahu Gusti Allah alaikum kamaraneh ay arrofa tegasna mah mere nyaho Gusti Allah kum kamaraneh fit Taurat dina kitab Taurat minna ti Muhammadin tegasna mah tina buktina sifatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyuhaju supaya jadi maduan itu mukminin atu ngaharujah itu mukminin kum kamaraneh liyukhasimu tegasna mah jadi maduan itu mukminin kum kamaraneh walamu jeung ari lam dina lapad liyuhaju lisoyururoti eta pikeun makna soyruroh teh ngajadikeun bihi ku itu mah fataha inda rabbikum dipayeuneun pangeran maraneh fil akhirati di akhirat wa yuqimu jeung ngaradekeun itu mukminin alaikum kamaraneh kabeh al hujjata kana hujjah fi tarki tibaihi dina ninggalna anut ka Kanjeng Nabi dina ninggalkeunana anut atana piturut ka Kanjeng Nabi Muhammad ma'a ilmikum sarta nyarahona maraneh kabeh bisidqihi kana benerna itu Nabi Muhammad afala taqilun nah bet henteu malalikir maraneh kabeh jadi terangeun eta ge dina hatena mah Yahudi teh bahwa Al-Qur'an teh leres ti Gusti Allah aya dina Taurat bahwa bakal aya nabi yang akan jadi kabar gembira yaitu ya Nabi Muhammad tapi mereka ingkar annahum afala taqiluna nah bet teu malalikir maraneh kabeh annahum kana saenyana itu mukminin yuhaju eta bakal maduan itu mukminin kum ka maraneh idza haddastumuhum di mana-mana nyaritakeun maraneh kabeh hum ka itu mukminin fatantahu tah kudu eureun maraneh qala ngadawu Gusti Allah taala halna mahal luhur Gusti Allah awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun awala ya'lamuna nah jeung teu nyaraho itu kaum Yahudi al istifhamu ari istifham dina lapad awala ya'lamun litaqriri eta tetep pikeun makna takrir hartosna netepkeun wal wawu jeung ari wawu adakhilu anu asup alaiha kana itu hamzah lil atfi eta tetep pikeun atof makna atof annallaha nah henteu nyaraho itu kaum Yahudi annallaha kana yen sanyana Gusti Allah ya'lamu eta uninga Allah ma yusiruna
maka na perkara yusiruna anu nyarumputkeun itu kaum Yahudi wa ma jeung kana perkara yu'linuna anu nemrakeun itu kaum Yahudi i'lan geuning nya a'lana yu'linu berarti i'lan teh iklan teh nembong-nembongkeun ma tegasna mah perkara yukhfuna anu nyumputkeun itu kaum Yahudi wa ma jeung kana perkara yudhiruna anu ngadohirkeun itu kaum Yahudi min dalika tina sifatan itu Kanjeng Nabi Muhammad wa ghairihi jeung saliyana itu zalik fayar'awu tuluy baralik itu kaum Yahudi andalika tina henteu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad tina itu mazkur nutos dicarioskeun eta teu iman ka Nabi Muhammad wa minhum jeung eta tetep ti jajaran Yahudi ail Yahudi tegasna mati sawarehna kaum Yahudi ummiyuna ari kaum anu barodo awamun tegasna jalma-jalma awam nya bodo teh la ya'lamuna anu henteu nyaraho itu ummiyun alkitab kana kitab at-Taurata tegasna mah Toret nu dimaksud kitab di dieu nyaeta at-Taurah illa angin lakin amania angin tetapina kana pirang-pirang kabohongan amania pirang-pirang kabohongan akadiba tegasna mah kana pirang-pirang kabohongan talaqau anu narima itu ummiyun kana itu akadib min ru'usaihim ti pirang-pirang pimpinanana itu ummiyun fatamadu tuluy tetegenan itu ummiyun kana itu akadib wa in ma hum fi jahdi nubuwatin nabi wa in jeung henteu ma tegasna mah henteu hum ari itu ummiyun fi jahdi nubuwatin nabi dina nolak kana kanabiana Nabi Muhammad wa ghairihi jeung saliyana itu jahdi nubuwah mimma anu tetep tina perkara yahtaliqunahu anu jarijieunnan itu ummiyun kana itu ma yahtaliqunahu anu jarijieunnan itu ummiyun kana itu ma illa yazunnuna eta angin wungkul sangka-sangka itu ummiyun dzannan kalawan sangka-sangka wala ilma bari teu nyaho teu aya kanyaho eta aya lahum eta tetepikeun itu ummiyun fawailun tah ari itu wail ai wail teh naon syiddatu adzabin tegasna mah bangetna siksa nu sangat berat lilladzina eta tetepikeun jalma-jalma yaktubuna anu narulis itu alladzina alkitab kana kitab biaidihim kuleungeun-leungeunna itu alladzina ay mukhtalaqon tegasna mah bari jijieunnan itu jijieunnan min indihim tina dirina itu alladzina summa yaquluna jadi marahanana nyieun kitab kuleungeunna sorangan summa yaquluna tuluy ngararomong itu alladzina hada min indillah kana lapad hadza min indillah hada ari ieu tulisan teh min indillahi eta tetep ti Gusti Allah jadi menang nulis manehanana diakukeun eta teh ti Allah jang nipu batur dia staru karena supaya mareuli itu alladzina bihi ku itu tulisan samanang kana harga qalilan anu saeutik supaya bisa menang untung dunia ya mina dunya tina kadunyaan wahum jeung ari itu alladzina al yahudu eta Yahudi goyaru anu ngarobah itu Yahudi sifatan nabi kana sifat Kangjeng Nabi fit Taurati anu tetep dina kitab Toret wa ayat rajmi jeung kana ayat rajam wa ghairahuma jeung kana salian sifatna nabi jeung ayatul rajmi wa katabu jeung naruliskeun itu Yahudi kana itu sifat nabi ala khilafima bari tetep nyulayaan kana perkara unzila anu diturunkeun itu mah fawailun tahari siksa nu banget lahum eta tetepikeun itu alladzina mimma tina perkara katabat anu geus narulis naon aidihim leungeunna itu alladzina minal mukhtalaqi nyatana tina perkara anu dijieun-jieun wawailun jeung ari siksa anu banget lahum eta tetepikeun itu alladzina mimma tina perkara yaksibuna anu karasab itu alladzina minar rasa tegasna mah tina panyogok waqalu jeung ngararomong itu Yahudi lamma wa'adahumun nabiyyun nar lamma wa'ada dina samangsa ngancam hum ka itu Yahudi saha an nabiyyu Kanjeng Nabi
annaro kana neraka lang tamasana moal keuna ka kaula kabeh tusibana tegasna moal keuna ka kaula kabeh naon annaru neraka moal sana kuring moal keuna neraka illa ayaman paling dina keuna nage illa ayaman angin dina pirang-pirang poe madudatan anu bisa dihitung qalilatan tegasna mah saeutik tenang dina neraka nage bakal sakedeung urang mah cenah arba'ina nyaeta 40 naonana naonana yauman poena muddata ibadati abaihim dina salila mangsa ibadahna bapa-bapana itu Yahudi al ijla kana patekong kana patung anak sapi summa tazulu tuluy leungit itu nar tuluy ya teu kana neraka deui cenah Kul kudu ngucap anjeun lahum ka itu Yahudi ya Muhammadu hei Kanjeng Nabi Muhammad attakhadtum nah geus nyieun maraneh kabeh kudipat dipikeun minhu tina itu attakhadtum non hamzatul wasli hamzah wasolna istighnaan karena ngalap cukup bihamzatil istifhami ku hamzah istifham indallahi munggu Gusti Allah ahdan kana janji misakon tegasna kana janji minhu ti Gusti Allah bidzalika kana itu lang tamassanan naru ila akhirih fala yukhlifatah mual nyulayaan saha Allahu Gusti Allah ahdahu kana janjina Gusti Allah bihi ku itu zalik la henteu ambal taquluna atawa naha bal tegasna mah balik taquluna ngucapkeun itu maraneh kabeh alallahi kana perkara ma alallahi ka Gusti Allah taquluna ngararucap maraneh kabeh alallahi ka Gusti Allah ma kana perkara la ta'lamuna anu henteu nyaraho maraneh kabeh bala tamassakum bala bener pisan tamassukum bakal keuna itu neraka kum ka maraneh watukhladu jeung dilanggengkeun maraneh kabeh fiha dina itu neraka man ari saha jalma kasaba anu ngasab itu si man sayiatan kana dosa syirkan tegas terma kana syirik wahatot jeung ngaliputan bihi ka itu si man naon khotiatuhu dosana itu si man bil ifrodi kalawan ngamufrodkeun dina lapad khotiah la mufrad wal jam'i jeung ngajamakeunana lapad khotiah aistaulat tegasna mangalindih itu khotiah alaihi ka itu si iman wa ahdaqat jeung ngaliputan itu khotiah bihi ka itu si iman mingkul janibin tina saban-saban gigir bian mata gambaran yen maot itu si iman musyrikan bari musyrik faulaika tah ari itu man jalma-jalma tadi ashabun nari eta anu baroga siksa neraka hum ari itu jalma-jalma fiha dina neraka khaliduna eta anu lalanggeng kabeh ru'ya diraksa fihi dina itu lapad hum naon makna lafad man walladzina jeung ari jalma-jalma amanu anu ari iman itu alladzina wa amilu jeung anu mari gawe itu alladzina as-solihati kana pirang-pirang amal anu soleh ulaika eta ari itu alladzina amanu ashabul jannati eta anu ngabarogaan surga hum ari itu alladzina amanu fiha dina itu surga khaliduna eta anu lalanggeng kabeh wadkur jeung kudu ingat anjeun Muhammad id akhadna dina mangsa nyokot kami misaqo bani Israila kana janji ti bani Israil fit Taurati dina kitab Taurat wa qulna jeung ngucap kami la ta'buduna ulah ibadah maraneh bitai kalawan make ta wal ya'i jeung make ya aya nu maca la ta'buduna aya nu maca la ya'buduna ulah ibadah maraneh illallah angin wungkul ka Gusti Allah ari lapad la ta'buduna khobarun eta kalam khobari bima'na nahi kalawan makna nahi wa quri'a jeung dibaca itu la ta'buduna la ta'budu dibuang nuna jadi lamun la nahi berarti ngarobah segat fi'il mudhari jadi ngajajemkeun upami lan nafi mah henteu ngarobah teu mangaruhan jadi tetep rofa lan nafi mah
upamila nahi ngajazemkeun. Wa ahsinu jeung kudu gawe alus maraneh bil walidaini ka indung bapa ihsanan kalawan gawe alus. Biron tegasna mah gawe alus temenan. Wadil qurba jeung ka kerabat al qarabati tegasna mah ka kerabat. Ari lapad dil qurba atfun eta ataf alal walidaini kana lapad walidain. Wal yatama jeung ka pirang-pirang yatim wal masakini jeung ka pirang-pirang miskin. Wa qulu jeung ngararomong maraneh kabeh linnasi ka pirang-pirang jalma qaulan kalawan ucapan husnan anu alus. Minal amri tegasna mah tina marentah bil ma'rufi kana kahadean wan nahyi jeung nyegah anil mungkari tina kamungkaran. Wasiddiqi jeung bener fisani Muhammadin dina urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warifqi jeung asih bihim kaitu jalma-jalma. Wa fi qiraatin jeung ari lapad husnan fi qiraatin dina hiji qiraah bidommil ha'i eta tetep make dhammah ha'na. Wasukuni sini jeung make sukun sina. Masdarun eta masdar wusifa dipake sifat naon bihi itu masdar mubalaghatan karena ngabangetkeun. Wa aqimu jeung kudu ngaradegeun maraneh kabeh as-sholata kana salat wa atu jeung kudu ngaluarkeun maraneh kabeh az-zakat kana zakat. Faqabiltum tuluy narima maraneh kabeh zalika kana itu misak. Summa tawallaitum tuluy ngabalieur maraneh. A'radtum tegasna mangabalieur maraneh kabeh anil wafa'i tina nyumponan bihi kana itu misak. Fihi eta tetep dina itu lapad tawallaitum iltifatun ari iltifat anil ghaibati tina kalam makna ghaib. Wal muradu jeung ari anu diseja abauhum eta pirang-pirang bapana itu kaum. Illa qalilan angin anu saeutik mingkum ti itu maraneh kabeh. Wa antum bari ari itu maraneh kabeh muriduna eta anu ngabalieur kabeh. Anhu tina itu nyumponan janji. Kaabaikum seperti bapak-bapak maraneh kabeh. Wa iz akhadna jeung dina mangsa nyokot kami mitsaqakum kana janji maraneh kabeh. Wa qulna jeung ngucap kami la tasfikuna dima'akum kana lafad la tasfikuna dima'akum. La tasfikuna ulah ngocorkeun maraneh kabeh dima'akum kana pirang-pirang getih maraneh. Turikunaha tegasna mah ulah ngocorkeun maraneha kana itu getih biqatli ba'dikum kumaihan sawarehna ti maraneh kabeh ba'don kasawarehna deui. Wala tukhrijuna jeung ulah ngusir maraneh kabeh anfusakum ka pirang-pirang diri maraneh kabeh min diarikum ti pirang-pirang tempat maraneh kabeh. La yukhriju tegasna mah ulah ngaluarkeun saha ba'dukum sawareh ti maraneh ba'don kasawarehna deui min darihi tina tempat cicingna itu ba'dun. Summa aqrartum tuluy ngararaku ngaikrarkeun maraneh kabeh. Qabiltum tegasna mah narima maraneh kabeh zalikal misaqo kana itu misak. Wa antum bari ari maraneh tashhaduna eta nu nyaksi maraneh ala anfusikum kana diri maraneh kabeh. Summa antum tuluy ari maraneh ya haula'i hei itu jalma-jalma taqatuluna eta maraehan itu maraneh anfusakum kana diri maraneh kabeh biqatli ba'dikum kumaihan sawareh ti maraneh ba'don kana sawarehna deui. Wa tukhrijuna jeung nalaluarkeun maraneh fariqon kana sagolongan mingkum anu tetep ti maraneh min diarihim tina tempatna itu fariq tazaharuna bari silih bantu maraneh fihi eta tetep dina itu tazaharun idghamut ta'i ari ngaidghamkeun lapad ta huruf ta fil asli dina asalna fid dha'i dina dha. Wa fi qiraatin jeung eta tetep dina hiji qiraah bitakhfifi wa jeung ari itu lapad tadharun fi qiraatin dina hiji qiraah bitakhfifi eta tetep ku ngentengkeun ala hadfiha bari netepan ku miceunna itu ta jadi teu aya taan tadharuna.
tata'awanuna tegasna masili tulungan itu maraneh. Alaihim madarat ka itu farik bil ismi ku maksiat ku dosa bil maksiati tegasna mah ku maksiat wal udwani jeung ku padzaliman adzulmi tegasna mah ku padzaliman wa iyatukum jeung lamun mah datang itu farikum ka maraneh usaro bari jadi boyongan jadi tawanan wa fi qiraatin jeung ari itu lapad usaro dina hiji qiraah asro eta lapad asro tafdu tegasna manebus maranehum ka itu farik wa fi qiraatin jeung eta tetep dina hiji qiraah tufaduhum ari lafad tufaduhum tungkiduhum tegasna mah nyalametkeun maraneh kabeh hum ka itu farik minal asri tina boyonganana bil mali ku harta au goirihi atawa ku salianti itu harta wa huwa jeung ari nebus tawanan mimma eta tetep tina perkara uhida anu dijangjikeun itu mah ilaihim ka itu kaum wa huwa jeung ari kalakuan Aisyah nu tegasna mah ari tingkah kalakuan muharramun eta anu diharamkeun alaikum ka maraneh kabeh naon ikhrajuhum ngaluarkeunana itu farik muttasilun ari lapad huwa muttasilun eta anu muttasil biqaulihi muttasilun eta anu tepung biqaulihi kana dauhan Gusti Allah wa tukhrijuna nyata lapad wa tukhrijuna wal jumlatu jeung ari jumlah bainahuma anu tetep antara wa huwa ila akhirih jeung lapad tukhrijuna i'tiradun eta jumlah mu'taridah jumlah panyelang. Nah, kudu bisa ieu muna alatna ai kama hurrima tegasna mah saperti ai kama hurrima tegasna mah yen saperti diharamkeun naon tarkul fidai ninggalkeun nebus boyongan wakanat jeung bukti naon atawa saha Quraidah Yahudi Bani Quraidah halafu eta silih janji ngabantu itu Quraidah al ausa ka kaum Aws wan nadiru jeung silih janji Yahudi Bani Nadir al Khazraj ka kaum Khazraj aya Yahudi teh aya anu mihak ka Quraidah aya anu mihak ka Khazraj eta Bani Quraidah nya ka Aws jeung Bani Nadir ka Khazraj fakana tuluy bukti saha kullu fariqin saban-saban golongan yuqatilu eta perang itu kullu farik ma'a khulafaihi sarta pirang-pirang pembantu-pembantuna itu kullu farik wa yukhribu jeung ngaruksak itu kullu farik diarahum kana pirang-pirang tempatna itu farik wa yukhriju jeung ngusir itu kullu farik hum wa yukhriju jeung ngusir itu kullu farik hum ka itu farik faida usiru terus di mana-mana diboyong itu farik fadau tuluy nebus itu farik hum ka itu farik deui wa kanu jeung bukti itu kaum Yahudi ida suilu eta di mana-mana ditanya itu kaum Yahudi lima tuqatilunahum karena naon maraneh teh merangan itu maraneh hum ka itu kaum watafdu jeung nebus maraneh hum ka itu kaum qalu tah ngaromong itu kaum umirna diparentahkeun abdi sadaya bil fidai kana nebus tawanan fayuqalu tuluy dicaritakeun falima tuqatilunahum tah karena naon atuh maraneh teh merangan ka itu kaum fayaquluna tuluy ngajawab itu kaum Yahudi hayaan karena era antus tadalla kana yen dihinakeun saha khulafauna pirang-pirang pembantu kaula sadaya qala ngadau Gusti Allah ta'ala hal mahlur Gusti Allah jadi tadi teh Yahudi migawe ari pas aya perintah nebus tawanan ya dipigawe eta mah sementara merangan mah teu diparentah eta mah lain parentah eta mah karena aya era kitu nya. Terus we dijawab afatu minuna naha iman maraneh kabeh bi ba'dil kitabi kana sawarehna eusi kitab wa huwa jeung ari itu ba'dul kitab teh nyaeta al fidau eta nebus tawanan wa takfuruna jeung kufur maraneh kabeh bi ba'din kana sawarehna deui
sawarehna di eusi kitab teh kan kudu ninggalkeun perang, ari ieu ari perang dipigawe. Jadi ngamalkeun kana sawareh ninggalkeun kana sawareh. Wa huwa jeung ari itu ba'dun teh tarkul qatli eta ninggalkeun peperangan, wal ikhraji jeung ngusir kaum, wal mudhaharati jeung silih tulungan kana maksiat gitu. Fama jazau tah teu aya fama tah teu aya jazau man ari bales babalesna jalma yaf'alu anu migawe itu si man dalika kana itu ba'dul kitab mingkum ti antara maraneh illa khizyun angin kahinaan hawanun tegasna mah kahinaan wa dzullun jeung karendahan fil hayatid dunya dina kahirupan dunyana wa qad khuzu jeung nyata geus dihinakeun itu Yahudi biqatli Quraidah ku merangan ka kaum Quraidah wa nafin nadiri jeung ku ngusirna Bani Nadir ila Syami ka negeri Syam wa darbil jizyati jeung ku ngajadikeun mayar upeti wa yaumal kiamati jeung dina poe kiamahna yuradduna dipulangkeun itu jalma-jalma ila asyaddil azabi kana pang banget-bangetna berat-beratna siksa azab wa ma jeung henteu Allahu ari Gusti Allah bighafilin eta anu lali amma tina amal tina perkara ya amaluna anu marigawe itu jalma-jalma bil ya'i ari lapad ya maluna eta tetep kumake ya wa ta'i jeung atawa kumake ta tiasa amma ta'malun tiasa amma ya malun atanapi aya nu maca ya malun aya nu maca ta malun gitu. Ulaika ari itu jalma-jalma alladzina eta anu jalma-jalma istarau anu mareuli itu alladzina al hayata kana kahirupan adunya dunya bil akhirati ku akhirat bi an asaruha ku yen milih itu jalma-jalma kana dunya alaiha manderikeun kana akhirat fala yukhaffafu tahan teu diringankeun anhum ti itu jalma-jalma naon al adabu siksana wala jeung henteu hum ari itu jalma-jalma yusaruna eta anu ditulungan itu jalma-jalma yumnauna tegasna mah dicegah itu jalma-jalma minhu tina itu azab walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul walaqad ataina jeung yakti nyatana geus ngadatangkeun kami Musa ka Nabi Musa alkitaba kana kitab at-Taurata tegasna mah kitab Taurat wa qaffayna jeung nganutkeun kami mim ba'dihi tina sabadana Nabi Musa birrusuli ka pirang-pirang rasul utusan ayat ba'na tegasna manganutkeun kami hum ka itu pirang-pirang rasul rasulan ka hiji rasul fi asari rasulin dina tapakna hiji rasul wa ataina jeung geus ngadatangkeun kami Isa ka Nabi Isa ibna Maryam anu jadi putrana si Sayyidah Maryam al bayyinati kana pirang-pirang dalil al mukjizati tegasna mah kana pirang-pirang mukjizat ka ihya'il mauta sapertikeun ngahirupkeun pirang-pirang nu maot wa ibra'il akmahi jeung nyagerkeun anu lolong wal abrosi jeung nyagerkeun anu corob wa ayyadana jeung nguatan kami ka itu Nabi Isa hu ka itu Nabi Isa qawaina tegasna manguatan kami hu ka itu Nabi Isa biruhil qudusi kuruh anu dibersihkeun min idhafatil mausufi tina ari itu lapad ruhil qudusi ruhil qudusi min idopatil mausufi eta tetep tina idopat mausuf ila sifati kana sifat air ruh tegasna maruh al muqaddasatu anu disucikeun Jibrila nyaeta malak Jibril malak upami hiji mah pami jama malaikah pami hiji mah malak Jibril li toharatihi karna suci na itu Jibril yasiru anu sok lempang itu Jibril mahu sartana Nabi Isa haitsu saro dina sakira-kira lempang itu Nabi Isa falam tastaqimu tuluy henteu panceg pamadeganana maraneh kabeh afakullama ja'akum nahata samang-samangsa ngadatangan kum ka maraneh saha rasulun hiji rasul bima kana perkara la tahwa anu henteu resepeun anjeun tuhibu tegasna mah henteu resepeun saha
Ieu nya paeulna. La tahwa anu henteu resepeun tuhibbu tegasna mah henteu resepeun saha atawa naon anfusukum diri-diri maraneh kabeh minal haqqi nyatana tina buktina hak istakbartum tah garumede maraneh takabbartum tegasna mah garumede maraneh anittibaihi tina anu turut ka Kanjeng Rasul. Ari lapad istakbartum teh jawab kullama eta jawab tina lafad kullama wa huwa jeung ari itu istakbartum mahallul istifhami eta tempatna istifham wal muradu jeung ari anu diseja bihi ku itu istifham atau bihu eta ngaboboleh fafariqon tah ka sagolongan deui minhum anu tetep ti itu para rasul kadzabtum ngabohongkeun maraneh ka Isa seperti Nabi Isa wa fariqon jeung kana sagolongan deui taqatuluna maihan maraneh kabeh. Ari lapad taqtuluna al mudhari al mudhari ari fi'il mudharina li hikayatil hali eta tetep pikeun ngahikayatkeun hikayah ngahikayatkeun tingkah al madiyati anu geus kalewat ai qataltum tegasna mah geus maehan maraneh ka Zakaria seperti ka Nabi Zakaria wa Yahya sareng Nabi Yahya. Wa qalu jeung ngararomong itu Yahudi lin Nabi ka Kanjeng Nabi istihzaan bari guguyon kulubuna ari pirang-pirang hate abdi sadaya gulfun eta katutupan kabeh jamu aglafu ari lapad gulfun teh eta jamak tina lapad aglafu ai mugsyatun tegasna mah anu ditutup kabeh bi agtiyatin ku pirang-pirang tutup fala ta'i maka atawa atuh henteu bisa narima itu kulubuna makana perkara ucapan takulu anu ngarucap anjeun qala ngadawuh Gusti Allah taala halna mah luhur Gusti Allah bal lil idrobi balik ta lil idrobi ari lapad bal teh eta makna idrob bal la'ana balik ta ngalaknat ka itu Yahudi saha Allah Gusti Allah ada tegasna mah ngajauhkeun Gusti Allah ka itu Yahudi an rahmatihi tina rahmatna Gusti Allah wa khadala jeung tenulungan Gusti Allah lahum ka itu Yahudi anil qabuli tina narima hak bikufrihim kusabab kufurna itu Yahudi walaisa jeung lain naon adamu qabulihim henteu narimana itu Yahudi kana hak di khalalin eta tetep karena cacat fi qulubihim anu tetep dina hatena itu Yahudi faqalilan tah saeutik faqalilan ma yu'minun tah saeutik pisan ariman itu Yahudi saeutik pisan imana ararimana itu Yahudi ma ari lapad ma zaidatun eta panambah ma zaidah eta mah nya li ta'kidil qillati pikeun nguatan saeutikna ai imanuhum tegasna mah ari imanna itu Yahudi teh qalilun eta saeutik jiddan pisan saeutik pisan kitu imanna teh wallahu a'lam bissawab.